Maning teh sangu teh. Colokan atuh. Dicolokeun geuning teh hurung we jikom teh. Mana geus garing di sanguna oge. Ruksat deui sigana. Mah tuh. Ngejo we atuh dina kompor. Ah teu bisa. Nya diajar atuh sia teh ngejo. Kos lain awewe we. Sakumaha cayeuna? Sabuku we. Ari manehna naonan? Cek mah cayeuna sabuku. Sabuku teh sabuku ramo. Lain buku kertas. Nah sia teh ku bodo-bodo teuing. Pas nu loba teh kadang pecin sia mah. Yo, meuli we nek daang mah. Mah nek mangkat. Naon 5.000? Mahikana naon? Heuh, meuli kejo 5.000-eun. Deungeunna mah jeung mih we. Nah ari emak, maknya meuli sangukur 5.000. Era atuh ih. Oh heueuh, pan aya cooking pot. Geus sih masak sangguna ku eta. Tah iya andalana di dapur urang mah. Mulai ti masak sangu, masak sop, nepi ka ngagoreng hayam ge bisa. Gampang, cepat dan hemat tempat. Ngatur panasna oge gampang ieu mah. Jadi asakan teh matang dengan sempurna. Dilengkapi dengan anti lengket yang berbahan dasar keramik awet. Desainnya juga sangat cantik dan juga estetik. Pokoknya Gascom Electric Pot ini akan menjadi solusi praktis buat kamu yang pengen masak cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenor mana eta? Keur masak sangu? Oh bener. Make eta we ngejo teh. Pinter pan urang. Pinter pisan atuh. Jadi kadieun duit anu 5.000. Mata jadi meuli sangguna oge. Ih, ari emak pirage 5.000. Oh tepira. 1 juta oge kurang 5.000 mah teh jejeg.